Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran. Sakumaha biasa ieu dongeng Sunda didugikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana. Para wargi anu mika landep mika tresna kana dongeng Sunda, mangga diantos pisan subscribe-na dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng sareupna di Pajajaran teh lebet kana seri anu ka-37 nya. Alhamdulillah. Dina seri anu ka-30 genep dinten kamari hanca urang teh masih medar Ginggi teh anu dipiwarang ku Raden Suji Angkara mikeun lalayang anu kadua kalina nya. Padahal tadi intip ku Ginggi eusi suratna. Tah kumaha lajengna ieu carita? Mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana, mudah-mudahan sakali deui ieu dongeng janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Ginggi rek nyerenkeun surat ti Suji Angkara anu kadua ieu teh di Taman Mila Kancana. Ngahaja teu mikeun di Puri Yogas Citra sabab samemehna tamu bakal loba panalek ti prajurit anu tugas jaga. Bener ari geus warawuh teh mah. Tapi pan anu ngaranna nganjang ka pangagung nagara teu bisa larsup kitu bae bari teu puguh naon urusanana. Beda deui lamun nepungan Nyimas Banyak Inten teh dina waktu sang putri keur pelesiran di taman. Ku alesan rek badami soal kursus masak oge geus bisa jadi jalan asup keur Ginggi mah. Da nya we basa Ginggi bebeja yen Nyimas Banyak Inten hayang dipangwarahkeun soal nyieun daging gebog. Para panggawa jeung dayang teu susah nya tujuanana. Anjaka di eta tempat teh ayeuna mah aya Nyimas Layang Kingkin. Duh, iya dua putri ya Pak Ikno. Aduh, pada milih mana ya? Nyimas Banyak Inten, Layang Kingkin. Nya eta anu pajah mah adina Suji Angkara atawa putrana Ki Bagus Seta teh. Deuk aya naon eta Sidur Wiksa ukulunuan ka dieu? Cek Nyimas Layang Kingkin. Kapan bade ngawarah jisim kaula papasakan? Tembal Nyimas Banyak Inten bangun anu geus terus rasa yen Ginggi datang ka dieu dititah ku anu liar. Kawas di dapur karaton teh eueuh juru masak ahli wae. Omong Nyimas Layang Kingkin kituna teh bari ngaleos sabab cenah Nyimas Layang Kingkin mah edeuk jalan-jalan mapayan kebon kembang. Nyimas Layang Kingkin ninggalkeun bale kambang di empang nu loba laukna teh sababaraha dayang milu nuturkeun. Gusti Nyimas, ieu jisim kaula katitipan deui lalayang ti Raden Suji. Cek Ginggi teu malapah gedang manehna mah. Ngan samemeh surat dipasrahkeun hawar-hawar ti jauhna kadenge sora anu wawar. Nu wawar teh ngabejaan yen Kangjeng Prabu sejang ngontrol Taman Mila Kancana. Asupkeun deui talalayang teh kana endong, nyumput heula di nu buni. Cek Nyimas Banyak Inten. Ginggi guragiru nguliwed kana rungkun buni. Ngan kilang kitu ai rasa panasaran mah aya. Nyaeta manehna hayang ngawaskeun hadirna Sang Prabu Ratu Sakti anu pajah keur ngontrol taman. Nah, raja make pirajeunan ngontrol taman teu nyaho. Ngan tetep we pikeun Ginggi mah jadi panasaran. Nu sejang ngontrol teh geuning mani rombongan nya kudu we aya
awewe limaan jeung lalaki limaan anu ngiringkeun Sang Prabu. Kabehanana marake pakaian sing sarwa endah komo ari Kangjeng Prabu mah. Prabu Ratu Sakti henteu nganggo anggoan panutup di bagian luhurna, tapi cukup ku dipindingan ku salendang sutra anu warna-warni. Henteu di makuta da meureun makuta raja mah teu sagawayah dipapake komo ieu sakadar jalan-jalan di taman. Kewe makuta karajaan maka kara dipake lamun aya kagiatan resmi di karaton. Mastakana ukur dibengker ku bengker kain buludru hideung. Ari kawangge jeung pinggel tina emas menjadi hiasan sapasang leungeunna. Sang Prabu kacida mentingkeun pisan pikeun nepungan nyimas banyak inten. Di tepungan gewat deku emok sinembah hormat. Ngan kuraja tak nyi putri gewat dijungjungkeun sinanangtung. Nyimas andika temani gelis kawanti-wanti gelis bawa ngajadi. Kaula geus boga sababaraha selir, tapi ari permaisuri mah tacan boga. Pamuga Rama salira kersa nampa kadatangan kaula dina hiji waktu. Cek Prabu Ratu Sakti bari neuteup leleb teu eureun-eureun. On diteuteub mah gawena ngeluk lir bueuk meunang mabuk. Ngan beuki ngeluk beuki tambah geulisna sababuuk amis cauna endag-endagan dina tarangna jeung dina pipina. Bejakeun karamah hideep. Yen dina waktu anu moal lila kaula eudek nganjang secara resmi kapuri Yogas Citra. Ceuk kasauran Prabu Ratu Sakti bari masih keneh nyekelan sapasang tak nyimas banyak inten mani jiga anu embung leupas neuteupna mani teu eureun-eureun. Ngan sabot kitu kurunyung nyimas layang kingkin manehna gura-giru munjungan bari deku jeung acong-acongan nyembah sababaraha kali. Gusti Prabu kakasih ati, ku kaleresan salira kersa dongkap ka dieu. Cenah jiga nangtang hayang dijungjungkeun taknakna ku raja. Anjaka raja bangun teu surti. Karunya teuing ye nyimas banyak kingkin teh. Kira aku kudu ku Pak Kang Kanu mah ya, Pak Nurdin. Da geuning sapasang leungeunna kala angger nyekelan tak nyimas banyak inten. Jeung ama tos sababaraha kali hoyong mangadep ka salira Gusti di karaton Sri Bima. Kumargi gaduh rupi-rupi kepentingan Gusti Prabu. Cek nyimas layang kingkin. Oh gitu, nya hayu bae saupama geus cunduk kana wanci anu mustari. Maklum boh itu boh ieu baroga kasibukan masing-masing dina tarekah ngurus nagara. Cek Kangjeng Prabu. Ngireungeuh nyimas layang kingkin tetep deku atuh nyimas banyak inten oge maksa hayang deku. Ngan pedah Kangjeng Prabu jiga anu embung ngalesotkeun kakara dilesotkeun teh sanggeus nyimas banyak inten ngareret ka nyimas layang kingkin. Jigana Kangjeng Prabu ge surti kana eusi hate nyimas banyak inten da buktina ayeuna mah dilesotkeun atuh ari geus kitu mah nyimas banyak inten. Lalu wasa pikeun deku jiga nyimas layang kingkin. Alam teh sakieu endahna. Beuki endah dipasieup kedua putri anu sakieu gareulisna. Ceuk Kangjeng Prabu neuteub palih-pilih genti ka para putri. Ngan pedah di negeri dan netep ka nyimas banyak inten maleuwih antep jeung leuwih lila. Eta sakabeh disaksian ku panon ginggi anu keur jongjon ngintip tina sela-sela rungkun anu jembet. Hate ginggi deg-degan.
ngan ditungtungan ku rumenghap eungap. Kusakitu oge manehna beuki ngarasa yen dina nyang hareupan nyimas banyak inten teh reregedna lain bantrak-bantrakeun. Paingan Suji Angkara kamari-kamari cumarita yen teu gampang kitu bae hayang metik kembang teh. Sabab pagarna kacida wewegna. Si Suji Angkara mani geus sakitu ngangluhna atuh komo aing. Cek pikir Ginggi dina panyumputan. Parawargi mitra kaum dangu sadayana, sabot Ginggi keur nyumput di tempat anu buni tukangan rungkun. Di tukang aya nu ngagebahkeun. Heh, keur naon maneh nyempot di dinya? Ngintipnya. Cek salah saurang dayang. Ginggi ngalieu ka tukang. Tetela aya sababaraha urang dayang anu mergo ka manehna. Maneh mah jiga anu bodoh untap intip teh. Beungeut buni ari bujur nyemplong. Cek dayang atuh nu sujana teh sing tirih ya seseurian yang serikeun ka Ginggi. Da jisim kaula mah sanes ngintip. Tembak Ginggi agak eugeuh heula. Ari geus naon atuh? Jisim kaula isin mun katohyan ku ingkang Prabu yen aya di taman. Tembak Ginggi. Nah atuh make aya di taman. Abung geus sabaraha kali kaidina nepungan si Nyimas. Diomongan kitu Ginggi teu bisa nembalan. Ngan sabot keur guntreng kitu. Sabot Prabu Ratu Sakti geus jengkar torojol Nyimas layang kingkin ka eta tempat. Kadieu maneh, hei padega. Cenah. Ginggi nyampeurkeun bari popoyong kodan. Manehna teu wani neuteup ngan ari sajorerat mah manehna bisa maling-maling. Nyimas layang kingkin meureun umurna 20 tahunan saluhureun manehna. 2 tahun saluhureun manehna atawa 3-4 tahun saluhureun umur Nyimas banyak inten ngan tetep ari kageulisan nama babandingan meureun emas mah ukur beda saeutik hitungan karatna gitu. Lamun Nyimas Dewi banyak inten mah 24 karat, Nyimas layang kingkin mah 23 karat gitu lah baikno. Anu sakitu satata mah meureun panonna Nyimas Dewi banyak inten cureuleuk herang. Pon kitu deui panon Nyimas layang kingkin ngan anu ngabedakeunana sorot panon Nyimas Dewi banyak inten mah lungguh jeung liu. Ari sorot panon Nyimas layang kingkin mah semulingas jojorelatan. Aya pikeresah naon Gusti Nyimas? Ginggi sinembah hormat bari dongko. Malah kudu nama kaula anu tumanya ka maneh. Aya naon ku kulunuan di taman? Pikeun sakedapan Ginggi can bisa nembalan. Nuju ngarit Gusti Nyimas da itu jukut tos katinggal rada ngajejemrung. Tembal Ginggi sabadareng hapna ngawahan saeutik. Jukutna jang para kuda lanceuk kaulanya. Tah muhun kitu Gusti Nyimas. Ginggi asa dibere jalan pikeun neangan alesan. Nah mani kudu jauh-jauh teuing ngala jukut teh atuh. Ginggi ngahuleng deui jang neangan pijawabeun. Sumuhun pan bari sakantenan meresan jukut anu ngajejemrung di Taman Mila Kancana nun. Mani rajin kabina-bina jika di dieu eueuh pagawe khusus. Cek Nyimas layang kingkin Ginggi ngeluh.
Tapi teu nanaon arinya mah, arinya rajin mah. Anu kudu dipahing mah. Maneh datang ka dieu bari aya anu di anjing cai. Cek Nyimas Layang Kingkin. Ginggi masih tetap ngeluk tungkul ngan bari hate kebek ku pertanyaan. Awas, mun maneh niat cucungah kasih banyak inten. Eta teh ceungceuman lanceuk kaula deuleu. Ginggi ngagebeg rasaan teh asa disingraikeun lalang sehatena. Ngan untung Nyimas Layang Kingkin teu nalek ka teterusan. Hayu urang marulang. Cenah ngajak para dayang anu jadi pangiringna. Ngan samemeh ngabring Nyimas Layang Kingkin cumarita lir keur dirina sorangan. Aya piit anu keur nungguan, tapi saha anu datang jeung saha anu bakal dipilih. Teuing naon maksudna mangan nyarita kitu teh bari panona ngarerek. Ka Nyimas Dewi Banyak Inten anu harita kakara nyampeurkeun kadinya. Basa rombongan Nyimas Layang Kingkin geus indit, anu ngari nya Nyimas Dewi Banyak Inten katut dayang duaan. Nyimas Dewi Banyak Inten nyerangkeun Nyimas Layang Kingkin tepikeun ka leungit tina tetenjoan. Sanggeus tinggal tiluan nya kaopat Ginggi kabireungeuh Nyimas Banyak Inten bangun anu ngalamun. Ngan sanggeus rada lila mireungeuh harita teh ka Ginggi. Andika ka dieu teh ngahaja rek ngarit jukutnya. Saha poho deui ngaran teh? Ginggi kaula nun. Oh nya Ginggi. Teu pindo damel Gusti Nyimas. Ginggi sinembah hormat. Teu kudu make embel-embel Gusti sagala rupa. Geus nyebut ngaran geus ka kaula mah nyebut ngaran we. Duh, teu wararantun Gusti. Kaula ti heula ka maneh nyebut kakang da jigana umur maneh leuwih kolot 1 tahun 2 tahun manya ti kaula. Cek Nyimas Dewi Banyak Inten. Nya ti heula nyebut kakang ayeuna munah maneh. Meureun pedah aya dayang atawa pedah harita kungsi dicarek ku Suji Angkara. Isim kaula tetep kedah hormat ka salira nun. Margi salira teh kula wadet raja. Cek Ginggi. Da dulur jauh. Ukur katalian dumeh ama kaula nyangking pangkat di karatona. Ari kaula mah nya jalma biasa we. Cek Nyimas Dewi Banyak Inten. Maneh datang ka dieu ukur rek ngarit jukutnya. Cek Nyimas Banyak Inten nyaritakeun deui asal Ginggi datang ukur rek ngarit. Ginggi tetep tungkul sabab Nyimas Dewi Banyak Inten jiga masih keneh rek neruskeun omonganana. Nuhun lamun maneh ka dieu tujuanna memang ukur rek ngarit tungkul mah Ginggi. Cek Nyi Putri mungguh matak heran keur Ginggi naon maksudna sabenerna ieu omongan teh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, kata sakedapnya wilujeng wayah kieu ka sadayana anu masih keneh manco ya dina channel Dongeng Mang Aa. Mudah-mudahan dina danget ayeuna sadayana nuju dina kaayaan sehat walafiat, sehat lahir teu makaning batin. Wilujeng ka wayah kieu ka Widi Mobile. Anu masih keneh manco dina channel Dongeng Mang Aa nya. Lajeng ka Nenek Yani anu teras manco nenek aturan wilujeng goyah kieu. Ka Mamah Gina oge di Karawang, ka Mamah Andri aturan wilujeng ngadangukeun. Urang Karawang sadayana. Oge ka Imka Faroki di Banjaran, ka Kang Rusli aturan wilujeng ngadangukeun. Oge ka Bapak Won, ka Teh Rita Ersih, Kakang Zaki Mubarok di Jakarta wilujeng ngadangukeun.
Oge ka Teh Enji ka Pak Atang di Cimalaka ya haturan jeung ngadangkeun. Oge ka Teh Dilah ka Arum Naswa oge di Cibiuk Garut haturan jeung ngadangkeun ka Kang Dery Mulyana oge kumaha damang ka Teh Entin Kartini oge Kakang Ali Alun ya kumaha dararamang sadaya mudah-mudahan sarehatnya oge ka Teh Ine Ade anu sanesna mah dikumkeun we ka sadayana anu masih keneh manco dina channel dongeng AA mudah-mudahan dina danget ayeuna sadayana anu masih keneh manco dina channel dongeng ngadangkeun dongeng nuju dina kaayaan sehat walafiat oge pidoananya Kang Mamang AA mudah-mudahan ya sehat sok mareuh-meuh wae ya kata rajang pelu urang sami-sami teraskeun wae ieu dongengna kusabab ngarasa heran teu karasa ginggi neuteub ka Nyimas banyak inten kabireungeuh si Nyimas bangun loba anu dipikiran bangun anu keur bingung tapi ngurangan tapi teu ngurangan kageulisanana Nyimas Dewi banyak inten malik neuteub jiga apaleun kabingung ginggi ngan diteuteup kudu geulis kitu manehna langsung ngeluk bari dada dagdigdug semu anu ngeleper teuing atuh ginggi kaula acan mikiranana hal anu aneh-aneh cek si geulis tapi ginggi tetep penasaran hayang sakali deui neuteub beungeut anu endahna ngaleuwihan bulan purnama ngan beuki lila neuteub kalah beuki tagiwur jeung mancawura hatena pejakeun ka Kakang Suji Angkara yen kaula macan mikiran anu karitu cek Nyimas Dewi banyak inten ginggi hayang nyarita tapi manehna teu ludeung satadina manehna hayang ngabejakeun yen aya surat anyar anu eusina leuwih kurang ajar ngan mun ku aing dibejakeun atuh meureun sarua jeung balaka yen aing colonos geus maca surat batur cek pikir ginggi keun bae cenah kaambek manehna ukur disidem di hate kumahan teu rek ambek lamun dina eusi surat Suji Angkara ngajak teu bener ka Nyimas Dewi banyak inten memangna Nyimas Dewi banyak inten teh telembuk atawa kembang dayang nu bisa digunasi ka kahormatan kitu bae cek pikir ginggi keheul ginggi oge embung mereungeuh Nyimas Dewi banyak inten ancur hatena piraku teu rek ancur asa dilelece lamun Suji Angkara ngajak nyieun polah teu uni dina urusan birahi kurang ajar si Suji Angkara cek pikir ginggi ngageremet kaula macan mikiran anu karitu pan tadi cek Nyimas Dewi banyak inten oge ukur netelakeun yen ieu putri geulis teh can hayang cacarita perkara cinta sabab apanan dina surat anu samemehna Suji Angkara balaka yen manehna mika cinta diri Nyimas Dewi banyak inten Gusti isim kaula seja amitan Gusti Nyimas cek ginggi menta idin pikeun inti indit di taman Mila Kancana ngan samemeh ginggi cengkat Nyimas Dewi banyak inten nyarita heula kumaha carana sangkan Kakang Suji Angkara teu kasigeng kana omongan kaula anu ditipkeun ka Andika cek putri anu bibirna beureum tapi lain beureum bencoy teh isim kaula bakal nyarios merenah dugikeun ka Gusti Suji oge nampina kalawan merenah cek ginggi sinembah hormat tapi Nyimas Dewi banyak inten jiga anu ham-ham kana kamampuh ginggi pikeun para pameget cinta telir ibarat ngadu jontor Gusti Nyimas cek ginggi maksudna kumaha
sumuhun ngadu jontor pertandingan kabinekasan aya kalana unggul aya kalana kasoran atana pikawon omong Ginggi bisa geuning maneh nyarita daria Ginggi anjakal kaula can yakin omong Nyimas Dewi Banyak Inten kituna teh bari ngusapan karembong sutra na anu di sisi-sisi na dikelim ku benang emas. Kumaha atuh saupami Nyimas we nyalira cumarios ka Raden Suji cek pamanggih salah saurang dayang sabenerna Ginggi hayang ngabandungan kumaha jawaban Nyimas Dewi Banyak Inten teh ngan meureun asa teu hade ngabandungan obrolan batur da apan ngobrol jeung manehna mah geus beres malah pan manehna tadi geus nyebut amitan ngan hatena tetep we jadi panasaran sabab hayang ngobet si hate ieu putri geulis kaula teu hade nepungan lalaki bibi tembal Nyimas Dewi Banyak Inten. Tos atuh salira ngadamel lalayang sawios cicim kaula anu masih keunana cek Ginggi anjakal Nyimas Dewi Banyak Inten gideug geus kitu euleuh waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana parantos saeb cag urang tunda heula ieu dongeng sarepna di Pajajaran dina seri anu ka-37 dina dinten ayeuna insyaallah ieu masih keneh hancaeun urang sadayana urang sami-sami teraskeun dina waktos anu sanes sakitu nu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna hapunten nu kasuhun wilujeng kantun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.